tapi pan aya dina ridho Allah nyantai we aya masalah teh. Jadi pun nya pan urang alim dari masalah. Moal aya jalmi anu naon anu bebas dina masalah, aya masalah ngan jadikeun pelajaran kisah Nabi Ibrahim. Lain hayang dileungitkeun seuneuna, seuneuna mah aya tapi Nabi Ibrahim naon cicing dina seuneuna. Nyantai Nabi Ibrahim katirisan. Eta masalah teh kumagi naon? Kumagi Nabi Ibrahim aya dina ridho Allah. Lamun jalmi eueuh dina ridho Allah, bujang-bujang masalah ageung, masalah alit ge asa gede. Eta pirage duit 500 tepikeun silih puluh. Punten. Nya kurang kita 500 deui, teu boga deui, turun ka handap eta mah besar kodok. 500 perak eta teh. Tepikeun rek naehan. Masalah leutik maneh teh. Kajami jauh ti Gusti Allah teh masalah teh janten ageung, tapi kajami anu caket ka Gusti Allah mah masalah teh terjadi akhir. Cek Sayyidina Ali, la taqul lillah li mas'alatun kabiratun wa qul lil mas'alah lillahi akbar. Cek Sayyidina Ali, anjeun ulah ngomong ka Gusti Allah, ulah ngadoa ka Gusti Allah. Gusti abdi teh seueur masalah kitu. Cek Sayyidina Ali mah ibu ulah kitu teh. Lamun salat hajat Gusti abdi teh loba utang, ulah cek Sayyidina Ali mah. Cek Sayyidina Ali mah ulah eta teh. Gusti abdi teh hayang anu hayang ulah cek Sayyidina Ali mah. Cek Sayyidina Ali tapi bejakeun ka masalah cek Sayyidina Ali teh. Hei masalah kami boga pangeran gede, magung. Ka masalah anu teh mapatan teh masalah. Hei utang kami teh boga pangeran mah gede. Tapi lain kitu nyariosna, moal nyariosna karena masalah tina naon tindakan urang. Getol ibadah, getol tahajudna, getol maca Qur'anna, eta teh nandakeun Allah rek ngaijabah kana hajat urang.